Halo, Assalamualaikum Teteh. Wilujeng enjing. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat, Allahu Akbar. Dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda. Satu acan ngawitan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tah anu salajengna ayeuna Teteh bade diajar nataan barang atawa benda. Ibu gaduh contoh. Aya nu terang, ieu namina naon? Ieu namina pot. Janten gambar eta teh namina pot. Anu salajengna nataan barang atawa benda. Anu kahiji namina jam. Anu kadua namina bal atawa bola. Anu katilu namina kantong atawa tas. Anu salajengna namina teko. Anu kalima namina buku. Anu kagenep namina bantal. Anu katujuh namina panto atawa pintu. Anu salajengna namina lampu. Anu salajengna namina korsi atawa kursi. Teras aya acuk atawa baju. Anu salajengna namina patlot atawa pensil. Teras aya radio. Anu salajengna namina payung. Teras aya telepon. Anu salajengna aya sapatu atau sepatu. Jeung rea-rea deui. Nah, eta nataan barang atawa benda. Tah ayeuna Ibu bade masihan tugas kanggo Teteh. Anu kahiji, pilari tilu barang atawa benda anu aya di bumi. Teras sebatkeun namina ku Teteh. Anu kadua, hasilna mangrupa video dikintunkeun ka guru bahasa Sunda Teteh. Jadi, yang pertama itu mencari 3 barang atau benda yang ada di rumah. Lalu sebutkan namanya sama Teteh. Yang kedua, hasilnya berupa video dikirimkan ke guru bahasa Sunda Teteh. Mung sakitu pembelajaran dinten ayeuna, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.